No, no, no. Ini parah nih. Asing si Wardoyo. Yo, siapa sing eling kan anak pamajikan sih. Siapa? Yeuh, ai isaha. Nah eling naon kunyuk? Iya mana yang Eca erek manggung, tas manggung jeung urang, tas ngamen dangdut aing tas joget kakara bubar. Astagfirullahaladzim, sia teh. Eling candu sia saya mah. Yeuh, aing mah doyok. Sing karunya ke anak pamajikan sia teh. Wah, tuh ada gede gaduh, terus perkara rame, sambung yang sing agdong yuk. Astagfirullahaladzim, Neng. Yo, dah ini saya mah, kan. Astagfirullah, yo, Neng. Wah, doyok, teh gaduhan istri, anak kawin, nah naik. Anjing. Neng kawin we atuh, Neng. Sia, ku aing ditonjok sia banget sia tah. Bogaan salaki kayak dia mah tas nyanyi jeung aing joget gitu tah, tas nyanyi. Wah, balik. Wah, ayo beja aing ngukur mah. Yok, ayo aman. Nih, nah itu kunaon budak gitunya. Kadang ngeun kita ngobrol teh, harus satunya rambung geninganan. Wah nyambung kunyuk ngobrol jeung sia malah. Yap, Neng. Pusing. Hah, si goblok. Bener bisaan si aing. Kudu kurang kumaha teuing nya. Aing mah hiji kabur si anjing. Ah, ayo. Ah, anjing. Buka emo naon teh sia. Aing mah hiji kabur yo. Kadario 5.000. Kadario, sok 5.000. Kadario kitu euy. Erek naik mah. Ayo. Erek mah. Ayolah siap naik. Cicing heula nya, uang tanyakeun sabaraha-sabarana nya. Ya, sok. Mang, sabaraha ieu tumpang ieu aduh barudak aya yang narumpak. 5.000 Kang, seorang Kang. Sok 5.000 Kadario. An itu teh ang budakna teh. Atuh 20 we nya 5an. Nyakeun wae lah 5an mah 20 hitung-hitung larisan lah. 20. Kira tuh nya yang barudak nanya. Siap sok. Hitung-hitung larisan ya 20 lumayan 5an sok. Kadario. Sok saheula gua geus bayar ku aing lah. Sok saheula. Heula geuningan atuh ieu mah aki-aki hungkul. Ulang geus ruksak. Kumaha teh? Moal tulus dari sugan teh budak dari 5.000 mah budaknya bagi 20.000. Janjian Kang geus tah. 5an 20.000. Kang, moal dari sugan teh budak leutik da tadi nage mah keur budak leutik. Ruksak ku nu jalebrog kieu mah moal terus. Kepala lubuh pisan. Anjing cukup kayak gile. Tontoy. Wah. Kasih Jakarta juga. Halo Bang. Halo Bro. Halo semua ini. Buset. Sehat semua sehat? Alhamdulillah, Bang. Sehat deh. Besti mana ya teh, Bang? Baru balik dari Jakarta. Biasa. Habis ada bisnis kan Bang Jack? Jakarta situ sini. Jakarta. Jakarta Bang Doy. Pada ngerokok apa? Pada gak ngerokok apa? Buset, mau balik lagi. Pada ngerokok dong. Sampai di Jakarta teh mau rokok 2 bungkus aing mah teu kajangan. Mana oleh-oleh nu lain deui atuh, Bang. Ada tenang, saya udah siapin, ada bingkisan mah. Gitu. Harus euy, gede. Buset. Oh, gua mah ingat benar kawan-kawan gua mah, buset. Gua balik dulu ya. Soalnya udah tungguin di rumah udah capek banget. Oke? Iya. Wah, dak euy, Bang Doy. Dan nuhun heuh, Bang Bukit Gile. Oke, siap. Gua cabut dulu. Buka. Pi. Pak Guru oge euy Mang Dagang euy. Berarti manehna ingeteun ka urang. Oh, gitu nya. Aduh, aing nenek wae sih Nuhun, Bang Doy. No. Yo, suang nem komen bola. Aing ge entas bieu nempo dina HP tah. Ih, yap, si kaburu ngeusan. Hicip, yap. Iya, anjing teh. Eleh Persib nake kayak 2 hiji. Cek teh moicang saya pisan ka aing. Halah mas aja ngopi mah, aing loba duit. Aing ge tas di warung, tas di Persib, eleh hiji 2 hiji ai sia. Pan ayeuna jadwalna Persib jeung Arema. Jam 4 aing kaesan ku yop. Yap. Gon anjing jodoh gue sama anjing. Iya anjing. Jepok udah. Yo, bujang.
Pan ayeuna teh sarek jam 6 kehead. Sia teh kumaha tuh? Paginya jadwalna ayeuna mah. Enggeus tah 2 hiji. Cok saha poe Senin. Ngomong anjing 2 hiji gitu sia anjing. Wah anjing aing gara-gara sahees anjing. Sia teh pernah nang ka aing anjing.